Kupingkeun barudak nya ayeuna mengpeung pere poe Kemis aya teh nya mengpeung pere ngaos wayahna ayeuna kudu kerja bakti nya di payunan madrasah kadenya sadayana ayeuna kedah kerja bakti. Nuhun Allah. Din, kayak ke pasir, canak buat BBR nya. Ya. Bubuk lagi nang bawa. Nama ayat awal aing bener-bener ngedong sarana pe gawe. Sing kali. Siapa udin gawe teh kalau tengah jedong we. Kumaha aing we diwas ieu mah. Namun lain kolot ku aing dihantam da. Oh heuh tadi teh aku tanya nyokot BBR, nyokot lah. Ya baru dah kayak mau BBR ya tadi. Dasar jelema sarakah ulah batur. Barudak Allah Subhanahu wa taala ningal ka makhluk sanes kana luarna tapi kana eusi hatena nya teu ditingali geulis jeung kasepna, teu ditingali beunghar jeung miskinna, teu ditingali pejabatna, teu ditingali kitu, tapi Allah ningali kana hatena. Lamun hate jelema alus maka Allah ridho, lamun hate jelema goreng maka Allah bendu nya. Cirina jelema hatena goreng boga sifat ujub, ria, takabur, munek-munek, hasud, ya, sarakah, ulah batur. Allah bendu, namun maraneh boga sifat kitu nya. Mata kejauhan, ujub, ria, takabur, sum'ah, unek-unek, hasud, sarakah teh jauhannya, ngadu-ngadu kade. Aya teh di dia anu boga sifat sarakah. Saha tah kira-kira? Si Udin anu sarakah mah. Henteu ah, gimana tah gitu ah. Dulu sih itu masih Idin mah. Dileuk ku aing si Idin, tengah banget mah. Kade Udin di mana? Ulah boga sifat sarakahnya. Dosa ta eta. Matak cilaka sia boga sifat sarakah mah. Jelema nu sarakah mah cilaka dunia akhirat. Ade ulah kitu nya. Ade ya awas. Kieu barudak ya ayeuna ya. Ayeuna wayahna da mengpeung keneh libur deui ayeuna ye marala suluhnya itu jangan ditunggu pan eueuh suluh maraneh nyangu kumaha eueuh suluh marala suluh juga itu ka leuweung nya
Ya daripada ngomong mereka nongkrongkan. Hubungan. Jang, hadiah Jang. Jang hadiah. Jang santriulin. Masih di mana? Oh, di pesantren itu. Kemarin baru dapat jarang pisang. Oh, iya, amang teh rek nyumbangkeun donasi jangka santri. Kelagan yang motor. Nyumbangkeun donasi jang santri ya sugane ka pake gitu ku santrinya ari agung madah henteu bisa alit sa ieu aya bubuahan ya bagikeun ka sadayana santri ya ngah ieu weh jadi ya salit artos sama santri tapi kudu dibagikeun ya ya sabaraha aja ya 1, 2, 3, 4 ya 500.000 bagikan cukup mah cukup santri sabar hiji 20 orang 20 oh cukup lah 500.000 bagi 20.000 ewang seorang betulnya karena 50.000 ewang cukup ya saya bagikan ya awas suruh ditepikan nuhun mah ya sami-sami jong ku aing bikin lagi rek 10.000 misalkan ieu ku aing oke main naon ngeunah-ngeunah din ka dieu lah aing boga duit ya kabehanana nya bagikeun Nuhun Idin. Tumben si Udin mere duit euy. nya baget euy aduh pak gue jadi betul aing kayaknya seberapa ikan pak gue pak gue jadi betul dengan kayak gue kata ibu seberapa ikan ulang lagi aduh Assalamualaikum. Salam. Jang. Ai si Udin aya wa? Ya. Amang saha? Amang saha? Amang teh anu kamari mere duit ka si Udin 500.000. Mere ieu di bubuahan kamari teh. Aya wa kamarane? Eueuh, Mang, kamari mah mere nage 10.000. Ah, pira aku ieu teh. Si Kudin terbalik diberi ku amang teh 500.000 si teh kamari teh. Dan dibikin 10.000. Heeh. Benar si Kudin euy. Bubuahan aya. Aweuh, Mang. Urang ge diburkeun lah kitu din teh. Ayo. Oh no. anjing jadi mata anak teh iku aingnya